Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaiha wa kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama allafta baina Aliyil Murtada wa Fatimatul Zahra. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram, pengatur waktu, penata acara, ulama andal kiram wal muhtaram, bil khusus Al-Mukarram sesepuh Pondok Pesantren Babakan Sumur, sahibul wilayah, aparat pemerintahan Desa Sukakarta. Alhamdulillah dihadiri langsung ku Ibu Kades, sahibul bait, kesana Kang Haludin, kali Teh Mamas, ari Teh Mamas nama katingali cungcang cincin, tapi Mang Haludina tingkah mana itu, bangun nyumput jadi ketroknya. Dua mempelai anu parantos didahulukeun, hadirin kaum muslimin jamaah pangaosan nu dimuliakeun Allah. Teu aya deui ucapan anu paling pantes sareng paling layak diucapkeun ku urang sadayana dina ieu waktos kanjadi ucapan syukur alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah rahim ku iradah Allah azza wa jalla dina ieu waktos urang sadayana biasa kumpul ngariung bongkok ngeronyok hempak malbaya dalam rangka ngahadiran kana walimah anu diselenggarakeun ku sahibul bait. Wartosna tos sababaraha uni ieu teh walimah karinoyokna ageng harapan urang sadayana ku kempel urang dina ieu waktos Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun rahmat magfirah barokah katikinayah ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam nu disarengan ku tadi kalih takrim mugia dilimpahkeun ka junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dina ieu sasi dinten kelahiranana atau nabi waktu kelahiran mantena gebiar diperingati ku umat Islam khususnya anu aya di Indonesia.
mudah-mudahan urang sadayana ngahontal kana syafaat mantana jagat dewa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah pangosan dimuliakeun Allah. Waktu parantos setengah 12 kurang 10 menit. Sim kuring moal bade paos sabab pangosan parantos sekap. Nanging tamadoraka pada sim kuring geus dipasihan rokok sabungkus. Lamun tengah wangkong teh mamas bisi kegereneng. Eta mah beda Pak. Wakwepok. Tansap jiat sinaran doa ieu urang sami-sami tomplokeun nu kahiji ka Sohibul Bait Sohibul Walimah. Kang Haludin teh mamas anu ngadamel walimah nu sapirongkahna. Mudah-mudahan nu saena sing aya dina panantian Gusti Allah. Saupami aya lepatna mudah-mudahan sing aya dina magfirahna Allah. Amin ya rabbal alamin. Sagala rupi pengorbanan anjeunna nu dikorbankeun dina ieu waktos nu teu kinten ageungna mudah-mudahan ditampi ku Gusti Allah. Dijantenkeun cengcerengan kumaha sampeureun anjeunna jaga di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dua mempelai anu parantos didahupkeun. Mudah-mudahan anjeunna geuning rumah tanggana ku Allah diuwuh ku rahmat sirna barokah. Dicebarkeun rezekina, dibarokahkeun kulawargana sarta sing engal kaduh turunan kalawan turunan anu soleh wa solihah. Amin ya rabbal alamin. Kaleresan numutkeun wartos sampai acan rumah tangga anjeunna tos gaduh bumi padumukan. Mun cara dina makhluk mah iwarat manuk. Manuk mah memeh ngenog sok nyeun sayang heula. Geus alus sayang kakarek ngenog, tah ieu ge nurutan manuk. Geus boga imah kakarek kawin ulah nangalkeun kakolot. Da urang mah rata-rata sok kakolot wae nya. Dileutik dibiayaan ku kolot, sakola dibiayaan ku kolot, masampeun ku kolot. Malah sakola ge teu ka maot geuning kamarina. Ka subuh eta mah sakola. Beres sakola teu semedi nya biaya budak teh. Hayang kawin ku kolot. Geus kawin kudu boga padumukan pangieunkeun ku kolot. Geus boga imah, boga anak, hayang 7 bulan ka kolot. Lahir ka alam dunya teu boga modal keneh ku kolot. Ngeureut budak ku kolot, nyai rek mandirina tiru. Da ieu mah alhamdulillah sampai acan nikah parantos kaduh bumi. Mudah-mudahan ijan tentawis rumah tangga anu sakinah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin anu mulia rahimakumullah. Ieu walimah dina gurat badagna diwangun ku 2 walimah. Sanaos sim kuring teu ngupingkeun anu ijab tadi tapi geus kacapak kumanah pasti nu jadi pokok 2 walimah. Nu kahiji walimatul urus atanapi salametan kawin. Nu kadua walimah makdubah ngemut-ngemut kana waktos pedana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan duka mulu dan milu kana walimah nikah
duka walimah nikah milu kana muludan. Bangun nama banguna muludan milu kana salametan kawin. Naon sabab mun teu ngawinkeun mah manghaludin moal muludan. Osok muludan tara manghaludin unggal taun osok tara. Kabeneran ngawinkeun muludan berarti mulud milu kana nikah. Dari urang mah pansok sakalian. Dari kudu nama terpisah manghaludin ya teh muludan sapeuting walimah nikah sapeuting muludan kamarinya dulag sapeuting film sapeuting ngan ari urang mah sok aya paribasa karau kasiku perlu kasangut sunat kalampah satu kali mendayung 30 tercapai jua sakali walimah 10 diborong. Tapi intina mudah-mudahan ieu walimah anu diayakeun ku Mang Haludin sareng Teh Mamas sing aya dina ridona Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin anu mulia rahimakumullah. Akhir-akhir ieu urang sadayana sering ningali kajadian anu aneh. Nun basa anu maklum nama disebut musibah. Musibah anu tumiba kana diri, musibah anu tumiba kana lingkungan, musibah anu tumiba kana agama. Setiap kejadian tinantos aya penyebabna. Sebab Allah Subhanahu wa taala tos masihan guratan doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dohirna karuksakan bil bari di daratan wal bahri jeung di lautan teka asup ari awang-awang mah padahal awang-awang ge kaasup kana bari jeung bah. Dohirna karuksakan di daratan jeung di lautan akibat ulah perbuatan jalmi. Teu kudu dibahas musibah nu kaalaman kurang sadayana. Nanging setiap musibah tinantos aya penyebab khusus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masihan dewara karung sadayana ngalangkungan hiji hadis. Manawi telepat eta hadis unina kieu. Kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha maksumuna minal bala'i. Imamun adilun wa alimun ala sabilil huda wa masayyihu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuharriduna ala ta'limil qur'ani wal ilmi wa nisa'um masturatun la yatabarruzna tabarruzal jahiliyah. Wa kullu baldatin setiap negara, membicara negara Indonesia. Wa kullu baldatin setiap provinsi khusus Jawa Barat. Wa kullu baldatin setiap kabupaten, kecamatan, desa, kampung. Yakunu piha arbaatun mu eta di negara, mu eta di kampung, mu eta di kecamatan teh aya nu 4 golongan. Pa ahluha maksumuna minal bala, maka penduduk eta negara, penduduk eta kampung bakal dihindarkeun tina sakabeh bala musibah anu matak ngarugikeun kana diri, kulawarga jeung lingkungan. Syaratna aya nu 4 golongan.
kurang singkatkan setengah jam tak can tutup doa para 4 jam pan ngadoa teh kudu lila ngadoa. Ketika satu negara, ketika satu provinsi, ketika satu kabupaten, kecamatan, desa, kampung diisi kuno 4 golongan, Rasul ngajamin insya Allah bakal terhindar tina segala musibah. Mana anu 4? Imamun adilun, pamimpin anu adil. Naon cenah Bu? Hiji imamun adilun, pamimpin anu adil. Ketika bicara tentang imamun adilun, tangtos celik masyarakat konotasina karena pemerintah dikawit RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden. Padahal pemimpin eta teh luas. Mun disimpulkeun mah pemimpin teh aya 3 malah aya 4. Nu kahiji pemimpin rumah tangga, nu kadua pemimpin agama, nu katilu pemimpin negara. Ya, agama mencakup kana sakabeh pemimpin. Urang mah menyebutkan pemimpin teh cing-cingna teh ke kepala desa jeung ka RT. Kalau bagian duit RT diberi. Padahal kategori pemimpin ayat ini. Pertama pemimpin rumah tangga, nu kadua pemimpin agama, nu katilu pemimpin negara. Saha nu jadi pemimpin rumah tangga mau tidak mau? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Lalaki nu jadi pemimpin rumah tangga. Jadi nu jadi pemimpin rumah tangga teh mesti lalaki. Sehebat apapun pamajikan, sepinter apapun pamajikan, jabatanna tinggi, tetap penguasa rumah tangga mah adalah lalaki. Mata ibu kades ke pabarja lu jadi pemimpin ngan kecek ai lalaki masuk meot ku awewe suka wening galakso teh di panggung balik ka ieu mah sentak pamajikanana meot halo kan disebutna ge polda ari awewe polisi dapur. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Lalaki nu jadi pemimpin di rumah tangga lain awewe. Senajan awewe jadi presiden, awewe jadi gubernur, awewe jadi bupati, pan ayeuna mah geuningan awewe teh jadi naon-naon kan. Naon sebab-sebab aya emansipasi wanita, persamaan hak antara awewe jeung lalaki. Ketika lalaki bisa jadi tentara, awewe jadi tentara ayeuna mah. Lalaki jadi polisi, awewe bisa jadi polisi. Lalaki jadi presiden, awewe jadi presiden. Di Indonesia pernah di presiden ku awewe saha Megawati ngan kacek menangani ti Gustur. Ai nganalkeun manehanana mah teu kapilih tuh. Lalaki. Naon sababna laki make dijadikeun pemimpin? Tangtos Allah subhanahu wa ta'ala ketika ngaluarkeun undang-undang, ngaluarkeun statement aya alasanana. Nu kahiji bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Lalaki diciptakeunana diunggulkeun ku Gusti Allah daripada awewe. Sebab fisikna lalaki beda jeung fisikna awewe, sok bandunganan. Bedanya ari ababe mapan geuning katingalina teh ya Allah ning aya paribasa ari ababe mah kulitna lemes cadukna badak, ari lalaki mah kulitna kasar tapi cadukna teu pati leutik jadi gede sarua komo geus ngadahar lotek ka mencet but sarua gede. Dibedakan
dibedakeun ku Gusti Allah nyiptakeun awewe jeung lalaki. Fisikna beda, lalaki mah kekar, bitisna jangker, ramona kereng, tapi awewe mah leuleus. Kunaon lalaki maka diciptakan seperti itu sabab keur ngajaga awewe. Rata-rata lalaki mah jangkung badag awewe pendek. Tapi teu saeutik pamajikanana jangkung badag awewena leutik, lalakina leutik. Bangunna teh kosimeut nyungcung sungseng kaluhur ka handapna. Si Daus ini boga pamajikan. Pamajikan mah badag, lamun asup jeung awakna ge bonda asup. Pertama, sabab lalaki jadi pemimpin bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din, dibedakeun fisikna. Tak lamun aya lalaki lain kaluaran pasantren boga pamajikan nu kaluaran pasantren wayana lamun dek salat di imam ulah dijieun imam pamajikan. Mah lantaran mama mah kaluaran pasantren akan mete masantren setahun-tahun acan akan mete bisa maca Fatihah wayahna mamah imaman tuh bisa. Naon sabab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki. Nu kadua alasanana Allah panna lalaki dijadikan pemimpin di rumah tangga wa bima anfaqu sabab lalaki nu wajib nganapakahan. Lalaki anu banting tulang isuk teu mahi isuk, sore teu mahi sore, berang teu mahi berang, peting teu mahi peting, banting tulang, neangan duit jang saha jang pamajikan. Jadi tugasna lalaki mah neangan duit, tugasna awewe mah meakeun duit. Tak lamun aya lalaki mere duit ka pamajikan ditanyakeun deui eta mah pengecut lalakina. Aya tara Bu? Aya tara? Lalaki mere duit ka pamajikan menang saminggu ditanyakeun geus beak jahat teuing dipake naon atuh ceuk pamajikanna teh Kang hayang awet mah urang beulikeun kana almenak mah satahun wa bima angpaku sabab lalaki mah kurang nganapakahan. Matak geningan ulama ahli tasawuf mane telepat dinatan kiratu alqiya amal mu'ilu pala yajiju qu'uduhu an maksabin li iyalihi mutabatila. Ketika geus rumah tangga ulah diuk campelu cicing camunut kos ucing nunutan batur mah beng ka itu neangan duit beng ka dieu maneh mah campelu paling daek guai ngusup ka Cibuni. Mesti kudu kasab. Senajan rezeki ditanggung jawab ku Gusti Allah, wa ma min dabatin bil ardi illa Allahi rizquha. Setiap makhluk anu aya nyawaan ditanggung jawab ku Allah rezekina, tapi rezeki eta lamun teu diusahakeun moal aya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kantos menakan hiji sahabat. Eta sahabat teh kita salat subuh, Sayyidina Umar uih ka bumi ngadua we. Dek netepan lohor ka masjid masihkeun aya eta jelema ngadua. Ditanya ku Sayyidina Umar, "Kenaon maneh teh ngadua Gusti? Hayang naon? Hayang rezeki. Menang teu rezekina nu mawi teh acan aya." Cek Sayyidina Umar, "Illa samaa la yunzilu dhahaba wal fiddata." Langit moal nurunkeun emas jeung perak. Pengertianana rezeki moal turun ti langit lamun ku anjeun teu diusahakeun. Tak usaha rupa-rupa naon sebab wa bima anfaqu. Kurang singkat ke nama geus makanya opat ya. Nu kadua pamimpin teh pamimpin agama
Sahanu jadi pamimpin agama teh ajengan kiai ulama. Dituntut kudu adil, kumaha adilna kiai, kumaha adilna ulama, nu diucapkan kudu dipegawe heula. Pertanyaanna zaman ayeuna, lamun kapungkur mah ulamana saeutik, masyarakatna loba tapi jelema ngawaro ka kiai kabeh. Konon numbetkeun cerita kapungkur mah cenah ngamingu teh kabeh ka Taluk Agung. Dan ayam masjid di mana-mana tapi jelema teh balagere. Da can aya HP hari teh mah. Teu bager kumaha. Ayeuna mah geus aya HP lah. Kaganggu kiai oge. Boro-boro keur salse. Keur maca tahlil ge tempona mah jelema teh hayang trek ngomeh HP. Padahal tahlil teh. Keur ngaji ngomeh HP untung suka waning teu ngomeh HP. Aman. Cek deh suka ngomeh HP. Ngomeh cai mah. Baheula mah ajenganana saeutik rakyatna loba tapi ngawaro. Baheula mah pemerintahna saeutik rakyatna loba tapi ngawaro. Bojong Larang desana tepi ka mana-mana. Sukaraharja Bojong Larang, Sukakerta Bojong Larang, Pada Asi Bojong Larang, Sinar Bakti Bojong Larang, Sukaleuyu Bojong Larang, pulisina ngan dua, Pak Ijar jeung Pak Ajud. Aman we jelema. Jadi bahasa dia. Pegat Jun. Cek Pak Ijar teh. Di mana Jar? Kena geus maraot kabeh. Polisi duaan mampu nalukeun sak desa Bojong Larang anu geus loba. Ari ayeuna polisina sabaraha? RT-na sabaraha ayeuna lamun dihitungkeun? Aya bangsat hayam teh. Opa. Komo keur loba tongtonaneun mah. Hayam anu mau. Hayam nonton teh gablek duit. Sanjok beak. Lain cek abdi tuh cek nu tolak bae. Pertanyaan aku naon baheula mah ajenganna saeutik rakyatna loba make ngawararo jelema teh arantod teh ariman. Sabab kapungkur mah mun cek bahasa nya dina kitab anu lineukkeun dengan Duratun Nasihin. Urang mah da sok kana Duratun Nasihin sanajan aya nu teu ngameunangkeun cenah teh ngaluarkeun masalah tina Duratun Nasihin sabab eta mah cerita. Tapi kena referensina dina Duratun Nasihin urang upami ajengan kapungkur mah ibaratna teh jelema nyaring ngageungkeun nu sare. Cing lamun jelema nyari ngageungkeun nu sare hudang wae. Hudang. Naon sabab nyari nu ngageungkeunna nu digeungkeunna sare. Ari ayeuna mah ajenganana sare ngageungkeun masyarakat anu modar. Hudang wae. Nu molor ngageungkeun nu modar, keuni kasarna we kitu kasar. Kena pada urang mah pada urang di Batur mah terang angkok gitu ra. Nu molor ngageungkeun nu modar hudang moal. Ieu sindiran pikeun para ulama, sindiran pikeun para kiai. Mungkin mun urang di pikiran urang mah ala kadar sensasi wungkul jadi kiai teh. Mata orientasi nu masantren ayeuna mah lain hayang bisa alfiah, lain hayang bisa johar maknun, tapi kumaha carana supaya bisa dakwah. Naon sabab dakwah mah deukeut kana piduiteun kitu kan. Orientasina ka dina nu masakeun. Mata padul teuing babacaan ngaco belis karena ngidul oge nu penting laku ayeuna mah kan kitu. Kitu kaum muslimin anu mulia. Jadi ayeuna mah ibaratna teh nu sare ngageungkeun nu mau da moal nyaring-nyaring. Rasul mun ingatkeun
dina kitab leutik Bahjatul Wasail manawi telepat idalam yakunil alimu taqiyan dollat mauidatuhu ala qulubin nas ketika alim teu takwa dollat mauidatuhu dollat teh kahalangan mauidatuhu papatahna ala qulubin nas moal asup kana hati jelema. Jadi ketika nu ngawangkong nah teu takwa sanajan ngawangkong ngalel ngidur tepi ka beak waktu 7 jam moal asup lantaran alina teu takwa. Aya we geuning nganggo simkuring sok diobrolkeun al kalamu ida kharaja minal qalbi dakhala fil qalbi. Obrolan ketika keluar tina hate bakal asup kana hate. Tapi lamun ngawangkong sepadar gebyar mencari sensasi supaya rame, wah rame deh kamu balik tuh. Sabarahanya hargana. Pan kana harga jigna teh. Suka wening mah da buru-buru nanyakeun harga. Da dinas ngaji. Cara abdi we kieu. Teu bisa direkayasa, teu bisa nurutan cara batur. Kieu we. Laku syukur tuh laku di otak modal. Nah, hirup padahal pemimpin agama kudu adil. Secara umum adil pemimpin agama memeh diomongkeun ku batur kudu pikawe heula ku maneh. Kaburo maktan indallahi antakulu ma la yaqalun dosa badan jelema anu pinter nyarita tapi pelaksanaan kabatur mah kudu berjamaah, kabatur mah kudu tahajud. Hari maneh balik ke onangan kaberangan salat subuh. Aneh. Ya malah di mamataan batur, mamataan abdi mereka. Gitu. Hese takwana. Ai kadar ngawangku mah babari. Babari. Ngalah duit mah babari, babari ngalah duit mah ngawangku mah sing gegek. Ini teh ka dia ka Mang Haludin teh jauh-jauh. Gegek ngawangkong lumayan tan rokok-rokok mah. Tong dibejakeun duit na mang tong si rokok we. Nah rokokna sok angere merena teh di Samsu geus pegawai pan kana ese. Kana ese double deui. Ngan kajek eueuh di warung ayeuna di Alfa. Tak kantos sing uring diulang telepon heula. Kang sok rokok naon lah. Tong sok baka itu ka dieu naon rek merena moal make kudu diulahkeun. Antos jeung goreng diulang mimiti eta panitan mere jarum coklat. Ayeuna wauhun mun naos eta jarum coklat. Nyokot deui eta teh disampu dikeun. Teh dicopot jarum coklat teh Kang anggerna di dieu. Mere disampu, lain disampu sia teh ese, mere di ese jadi 3 bungkus bubuk wae itu. Gitu we usaha mah. Da ayeuna mah kitu prinsipna. Perlu diolok-diolok, perlu ditipu-tipu, ayeuna paduli teh, geuning menang rokok. Ketika kiai jadi imam sholat, di dinya aya adil. Aya adil. Ulah mentang-mentang jadi imam kumaha maneh we. Aya hadis Rasul nguningkeun ida amma ahadukum paling hopik di mana anjir jadi imam paling hopik entengkeun tong panjang teuing geus puguh ieu teh usum moe mangkaning cedeum rek hujan salat jumaah imam teh kumaha maneh he rokat kaji gor teh maca sabbihisma rabbikal a'la eta imam geus gegerenengna di tukang makmum teh pedus dae nungtung nama kajenting boleh jumaah daripada pareka hujanana mantong ka imah. Ida amma ahadukum fal yuhabbib di mana anjeun jadi imam fal yuhabbib entengkeun tong panjang teuing pengertian fal yuhabbib di dinya lain nunaan sunat abad sunat hayat sunat anab tetep digawe sunat hayat tetep digawe ngan babacanana tong panjang teuing. Tasbihna tong 11 cukup betilu mun bisa masa balikan we subhanallah bel ala wa bel subhanallah bel ala wa cepat gar kaluhur
baca suratna kulhu jeung kuliah eta anu paritah teh eta itu imamna imam anu adil. Naon sabab paina pihim sigoron makmum teh rupa-rupa aya budak leutik wa kabiron aya nu geus pikun aya nu boga panyakit wadal haja aya nu boga pangabutuh rek nyai tanpa rek teh anu kuli teh matak entengkeun itu disebut imam anu adil. Hiji dua nu katilu pamimpin teh pamimpin nagara dikawit RT, RW, kepala desa, tuk dipikah Pak Jokowi. Itu kudu adil. Kumaha adilna pemerintah migawe pagawean sesuai jeung perintahna pemerintah. Cicing di desa pagawean desa ngeuskeun. Cicing di desa pagawean rakyat ngeuskeun. Adil. Lamun teu kitu teu adil. Aya masyarakat ka desa aya pangabutuh pagawena saurang-urang acan Pak Bagja pada nyarekan bola cici malah sih buri mah sok ngobrol piekeun bae lah kepala desa pagawe desa sibuk matong mingguan gawean we administrasi demi kepentingan masyarakat eta teh adil sabab aing ngaran adil teh wat usai pi mahalihi nempatkeun hiji perkara dina tempatna mun bahasa legekna mah proporsional sesuai jeung pagawean masing-masing kepala desa cicing di desa keun bae tong ngamiu ka Jatiwangi geus kode pagawean desa mun kitu geunaheun eta mah kepala desa di kitu kiai cicing di masjid ulah kiai cicing di desa atur rakyat rek salat ka mana kiai da Allah efek teh Sukaweni ini ke desa ke rapat nah hari abdi mah ngobrol Wandun sate Sukaweni ngabuduhan ka sepuh we dai ka kolot mah moal amokkeun. Kitu dedek nyen contoh ka Haji Buldan bisa amokkeun. Kaum muslimin anu Kul kullu ya'malu ala syakilatihi bejakeun ku anjeun Muhammad kullun sakabeh manusia ya'malu ala syakilati bekerja sesuai jeung profesina. Nu pegawai desa cicing di desa gawean administrasi desa nu di kecamatan cicing di kecamatan gawean administrasi kecamatan RT na gawe jadi RT data masyarakat anu teu mampu sok jadi panyerenean unggul RT mah kita ke bagian BLT RT lebur dicarekan padahal diajukeun mah kabeh teh teh ngan nasib be nu goreng nasi be dai pikokoroeun mah kitu. Nasib eta mah nasib nu goreng. Heeh. Adu belajar oge dai piteugableugeun mah. Tapur da abdi ga sarua hayang beunghar ngan geus beak derat we geus umur rek 60 tahun bakari modal. Nek naon mending ngalap cukup nu aya sampuh hakaan sampuh karena usum halodokan jelema teh ngapikeun ka ieu ya cenah cek jelema nu pinter mah ieu cek jelema nu pinter urang teh keur kakedan ku badai El Nino cek nu pinter ya cek nu pinter naon ai badai El Nino teh badai perubahan cuaca biasana hujan teh sok September atanapi Agustus sok aya hujan ayeuna mah cenah numutkeun ramalan BMKG bakal aya hujan teh engke bulan Desember sabaraha bulan deui kan ka hujan ti hujan ka makaya ka itu sabaraha satahun deui urang kakarek panen percaya tong ka BMKG percaya demi kewaspadaan maksudna kieu Bu
mun aya pengumuman gitu urang kudu waspada boga pare tong dijualan. Ieu mah pare dijualan abung kena aya lalajarun poli. Sakuintal jang anak, sakuintal jang anak. Mangkani panen lila kene. Boga beas tong dijualan. Dahar etik-etik. Tong loba teuing. Mun biasana dahar 3 piring sapiring atuh ayeuna mah. Biasana dahar sapoe-sapeting 3 kali atuh 2 kali ayeuna mah. Etik-etik itu maksudna. Nah beunang nyimpen kadaharan beunang ai keur dahareun mah. Nu disebut ihtikar nyimpen haram sote lamun urang nyimpen pare dibelian keur waktu murah rek dijual ketika jelema kakalabakan eta mah haram. Ari urang nyimpen jang dahareun urang mah ngan ulah loba teuing Kanjeng Rasul gawe kantos geuning nyimpen kadaharan satahun. Naon sebab kan ari rumah tangga mah lain hartina mamang tetep we ai boga anak pamajikan mah kitu. Tenan jadi tong dimonya-monya abang kena keur mahal beas ngagiling jual pake lalajo beas tadi panen dilakene tapi eta sadayana ramalan manusia. Tidak semua yang kita hadapi dapat berubah, tetapi tidak ada yang berubah sebelum dihadapi. Lege kita ngalangkung. Nggih. Baru kumaha dinyakeun we. Ngitung-ngitung amplop. Mun panjang kene waktuna dinyakeun ku aing saya 5 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.